Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kebeneran rekreasi hura-hura, keur kebeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang, masyaallah. Ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka Tangerangkeun, cek Allah ka Balarajakeun. Malaikat bebe jadi Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jarana dia atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah, dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Di dinyalah Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah, mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka Tangerangkeun, cek Allah ka Balarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan, di lembur urang eueuh, belah ditu hujan, di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana, diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan helan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan, lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang.
wa may yarzuqu zalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkeun hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah, siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jara radi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jara radi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran jubinya aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah wakil. Tuh jelema anu nyieun dosa nyaun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangarana hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Halo, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatatin wa aina taqau. Ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa may yurzaqu dzalikan nabat jeung saha nu bakal dibere rezeki ieu melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa, geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaon atuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting ret, jam 2, jam 3, jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan. Masalah biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan, datang ke jam 11 ge henteu, kunaon buah banjir. Haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Tah hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu laut, ieu makom, di dieu tsunami. Kok teu daekeun cai ka dinya? Je atuh malaikat. Itu ka ditu. Ulah ka dieu. Ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu. Ayo ka rendem pondok terendem. Aya malaikatan, Masya Allah. Tah kuari mah urang nyaho. Guys, nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat. Selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang, ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana
memeh hujan turun diawali ku angin-angin memeh nage aya mega-mega nah didilah keistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbih kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe ai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut ya nama ka dieu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masya Allah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna. Masya Allah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang kahuma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang. Eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teh. Tiis-tiis gadahar kos kitu. Eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip di alan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas datang ka imam Masya Allah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa jadi kumaha atuh ya Allah ya Rabbi